Sampurasun nepangkeun simkuring pun inda ti Garut. Kulan teu wano. Wajar atuh, da simkuring mah kapan sanesa sahanya. Nanging upami urang Jawa Barat teu terang gedung sate, asana kacida teuing. Kapan ieu gedung teh kalebet salah sawios ikon utama Jawa Barat, utamina di Bandung. Saur paripaos teh mah asa can sampurna nyaba ka Bandung upami teu acan nganjang ka gedung sate. Alhamdulillah simkuring mah kantos 2 kali ka gedung sate. Harita simkuring saparakanca pramuka sareng paskibra Kabupaten Garut diulem pikeun ngayakeun gelar senja sareng upacara penurunan bendera di pakarangan gedung sate. Nah 2 kalian ka gedung sate teh nalika Kang Deddy Mizwar janten wakil gubernur. Harita anjeunna ngulem para seniman sareng budayawan sa-Jawa Barat pikeun ngariung di gedung sate. Simkuring dongkap sasarengan sareng para budayawan ti Garut. Tos saabad geningnya gedung sate teh. Nanging wangunanana katingali masih keneh tohaga sareng asa tamih komaraan ayeuna mah. Malih wartosna di gedung sate teh ayeuna mah aya museum anu sing sarua canggih, sing sarua digital, futuristik cenah saur barudak zaman ayeuna teh mah. Sakitu nu kapihatur, hatur nuhun. Permios.